sok ganjang da urang kayak da kacapina ge teh diurus merenjang aing ngempurna mah ngempur kawatna aya 18 anu pegat jeung eueuh susuan deh duh ulah make sirupan Susana aduh emangnya ada pakai karuat hidup di piringku Susana peng 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 no di 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 du ding peng no di di du ding peng no di di du ding peng dung peng dung peng pun sampun kasang rumuhun kaluhur kanu mayungan kahanap kanu ngamparan kagigir kanu ngaping mangga nyangageun preng dung preng dung preng dung preng tiki dua cing parudut ti kaler meni maras ti kulang cing para raja ti wetan alet-aletan astagfirullahaladzim 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 menang 40 kali astagfirullahaladzim berebek peng dung peng dung preng dung preng dung preng urang teureun di hadeulem sieum batan sampeureun tuna di hanyuang siang batan araeun rawe-rawe rontes malang-malang kutung nu hiji teu pahir-hiri nu dua tarapasan nu tilu jadi saloy nu opat jadi sakapat nu lima jadi baraya anu genep geus tetep anu 7 geus paruguh nu 8 geus jadi sabeugedan anu lingih di padaringan nu geulis dangdayang Prasnawati pangjaringkeun pangepingkeun ieun cuputu sadayana urip Gusti Waras abdi salamet raja salamet rakyat salamet nagara sakeuring bungking peng dung peng tagening bisa sakitu ge katarima yakin maneh lain ngan ukur basa pokona mah ponok kecap panjang maksudna ayeuna maneh mah kejeng ngaku bisa sajabati seni eta abdi mah kantos mimpin reog Gusti tidak can nuningan ngareog abdi gerada mah kumakin dong tulo poting wengi tiromongan reog wargi satulur dalangan ku bapak ocoh dipingpin ku bapak acah carogena ibu icih ngan ulah di ucah Aceh ku membari acuh dabari acuh hap asap berbei abdi tagening bisa abdi mah syautan mah apa we sajabat tidinya abdi mah mangga bade dicasnaon kah yakin geuning maneh sagala bisa ayeuna ku kaula bakal digawekeun malah lain ngan ukur deuk digawekeun maneh teh bakal diangkat jadi senopati agung. Waduh. Dewek deuk jadi senopati euy. Ngan sancana jadi senopati aya pertanyaan anu kudu dijawab. Naon plan? Ku kaula dibere kalimat basa keur neguh ngaran kaula. Naon da wae kalimat basa teh? Kalimat basa upamana cicadas tuh. Pada suka tuh pada suka heuh teh tambahan kalimat saya jelas we pada suka kuduna ka pada suka cicaheum KUD tuh koperasi unit desa tuh KB keluarga berencana tuh gitu PKK tuh PKK naon nah katara PKK na teh nya katara nah sia mah katara
pendidikan kesejahteraan keluarga. P4 tuh pedoman penghayatan pengamalan Pancasila tuh. Benernya rada rajin. Dia kasanajan berita rapat oge sok cicingnya di pipir kantor. Alus sok aya negara jawab yang ngaran kaula lamun bisa neguh ngaran kaula maneh diangkat jadi senopati. Ieu gara teguh kalimat basa ti kaula dewa kasemsem. Tah tina sem tina sem besem. Henteu pan teh ditu nanti bare dewa kasemsem tanaon tungtungna bade nyobian. Dewa kasemsem plak naon semplak manabi lain sudah lain cenah da bala manya aya ngaran jelema semplak kawas dahan kai sakali deui dewa kasemsem plong naon semplong lain sudah lain cenah da bala manya aya ngaran jelema semplong sakali deui dewa kasemsem bling naon asem bling manya maka jeung aya asem bling ieu cokolot teh kudu hawara pikir leire bibir memeh dikacapkeun teh pikir heula geura kuring deuk nyobaan haling bade nyobian Gusti dewa kasemsem mar naon semar tah eta ngaran kaula nyaho ieu tuh pan kuring bisa naguh jenengan Gusti pan kuring teh diangkat jadi senopati agung tah kuring geus jadi senopati balok kiri kanan kulantaran akad digawe di dieu kuring kabasa di dieu diparentah ku kuring akad ka jenengan cek kudu ngagugu upama cek kuring cepot bersihan kukus naon kakus ya namurukankeun teh kapangkatan teh boga tekad keur ngahina dulur mau aya pangkat mun eueuh rakyat komo ilaing bari kalanceuk kakara eudeuh jadi senopati geus boga tekad kapangkatan keur ngahina dulur marentah tibatan digugu bedog dangsa kana karangnya radikalna mah aya wae bari ge ulah jojo bunga ai Semar teh bapak urang ai ngaku Semar ti mana tanyakeun ku lain ulah jang diajet-ajretan jeung gagacak punten Gusti bade tumaros nembe Gusti ngangken Semar ai pamendegan abdi mah Semar teh mung hiji pun bapak ai Gusti ngangken Semar ti mana lamun ngan hiji bapak maneh Semar meureun ieu bapak maneh nu mawi dapun bapak mah bujang-bujang kakasep kieu na jiga kumaha ari bapak maneh asun kumaha ieu abdi kahanapna nu mawi abdi jiga lalai badot ka bage dapun bapak mah sapertos cengcelengan lamun nya maneh anak Semar anu sejati geura temongkeun kawaspadaan punten urang amung sinjangna aduh nyajang sinjang nama bau bapak cing dewek gelo nyaka upaingan ida bapak aya sumur butut keremengna padahal ku manehna dipake ubara kaligata paingan waspada tek nganyuk terana urang ngahutang tara mayar ada dewek buka hutang salawe perak salilana tara dek mandi pada cihaneut keur manehna sok dipeulaan ku dewek nu matak maneh ulah ngabohong lamun nya maneh anak bapak cing bijaksana cara bapak ta ieu anu galak ieu teh juragan anu Gatot Kaca ku bapak dicipta jadi punggawa kewas ngaranak Patih Galudra Nirwana. Waduh, eta juragan anu jadi punggawa kewas gitu, wih.
paingan tu kateke kadewek na cing jeung rada haneut teh kana juragan anom patak maneh ulah ngabohong ngajualan punten tuh nom lah ya anom jadi bungkana kieu syarat perjuangan tayeuna ge maneh wayahna sameme jadi senopati kudu bisa ganti wujud cara bapak tah neme saur bapak bijaksana bijaksana mah ulah diaku ku bapak upaminya bapak bijaksana cing abdi jiga bapakkeun neme abdi nyebatkeun yen bapak teh bijaksana bijaksana keur kapentingan pribadi masalah ge bisa tu gramarani di walungan gangga ngan umat ulah dinu herang kudu dinu kiru mangga pak Astra jeung ngasrang udawala ngebak di walungan kangga gentos wujudna jantan satria anu kasep aya papatan parantos pak abdi bapak waduh wa tidak aya rupana karasep ngomong wa ngawakeneh wa ayeuna maneh kudu ganti sora nya sora mah bakat atuh supaya maneh ganti sora ieu geura teureui ciduh bapa ini kakara ganti sora kudu jadi tampolong moal ada syarat perjuangan sok cobi dah ha iya aduh meni kulat pisan geuning cepot kaula nun ama ararateu wah atul bagaro we tuh ih dawala mangga bapak dawala abdi dalem dawala padaya kersa di malana abdi dalem udawala taina maneh kudu ganti ngaran ulah ngaku cepot jeung dawala ngaran maneh teh nur cupu nur cipi cupu cipi we panginten lah malah ku ama diangkat jadi senopati agung sanggeus jadi senopati agung gerajaga di lawang kahiji nur cipi di lawang tukang anom galudra nirwana di awang-awang sabab ina gara karang galudra ku ama bakal di pangaribawakeun ka tiap nagara ku ayeuna nagara karang galudra teh panas watekna mangke balaraja bakal daratang ka dieu anu alus maksudna sina asup anu goreng tekadna jaga masingatna uning nyusun uning beres yeuh kasakten tiama kumaha parantos disep kieu ayeuna maneh jadi saciduh metu saojaring nyata moal aya pekarang anu neurak kana jasad maneh nuhun ama mangga bade dijaga rampung tabuh tutas pangan dikebral kade jaga tilawang kae
kaget ningat kalawang kahiji parantos meres balaraja di tiap negara anu diluluguan ku Resi Kombayana Hyang Arya Seta Tiwirata Prabu Baladewati Mandura Dipati Karnati Awanga Krasnati Dwarwati Bratasena ti Amarta Tumenggung Jayadrata Kairing Wadia Balad Pratam Tama Bintara Samakta Prabot Prang Tekakan Resi Kombayana kunur cupu teu ditaros teu dipalire lami-lami ngandika kedaling lisan nah coba ye satria anu ngajaga ye nagara Karanggaludra nulak cangkeng dina kelek asa geuning aing teu deungeun asa aing uyah kidul teu narikeun nakon kadatangan raja-raja naon itu satria kaula teu hayang nanya sabab apa tiap barisan anu diluluguan ku panita ieu tara alus maksudna yakin sok goroh maksudna apa ka kaula apa Resi Kombayana di ka manana coba nunana kawas kasinana satu tanah apa ieu kaula saha Hyang Arya Seta di ka mana ta kaula saya kaula Baladewa di ka mana Pak ya kaula saha di Patikarna ieu kaula saha Kresna ti Dwarwati nu ngager mah Bima tamah itu saha ngaran maneh Nur Cupu pangkat Sanopati Agung tukang perang juruglut bere bidi kaula dek nepungan Trinata sabab ku aya nagara Karanggaludra ngajadikeun watak panas rakyat gering isuk mati sore gering sore mati isuk aya nu gering harita paeh ngadadak harita bisa cager ieu pangaribawa nagara Karanggaludra kudu dilebur asa leuweung kudu leuweung deui di dieu hayang untung bari ngurugikeun batur hayang cager bari nyeun panyakit ka batur bisa dibidian tapi lamun geus bisa ngarepakeun tantak ieu kalawan tengen ite wani ka raja-raja di tiap negara ora wani dening apa sakarep raja-raja aku latih sengkel pendahan buat haling paing dewat iya buat barang katingali ku Bratasena nafsu tiba kena kukupan cenaka bilang Chandra Kirana samping pangping pintu aja wah aku terima kalah ayo tiba kena ya kontak terwasa sanajan dipentang ku kontak kumargi di pasihan kasakten Trinata senjata cekaula eureun-eureun balik deui ka Dipatikana ada mundur kurang ajar Dipakana nenggala Aran balik deui ka Baladewa. Barang katingali ku hari Hyang Arya Seta pada nyamer Nur Cupu katingaku pati Kaludha Nirwana seret Sindre dan Panting Penon.
asa tiba kenaya kasakten Kalutra Nirwana emut margi sagala kasakten ditibankeun ka Hyang Arya Seta ku margi Asina Gatot Kaca Aji Braja Musti Braja Wisesa Braja Wikapa Braja Denta Braja Lamatan teu mempan teu aya deui anggelan Kalutra Nirwana Iwati Aji Narantaka kenging nyabda guru ti Hyang Arya Seta ku ajin ditibankeun ka Arya Seta kapitara daran rubah gil eueuh deui anu boga ajian Narantaka Iwati kaula tapi aya di jelema eta wah apa kaula kajenting jiga punggawa kewes moal salah lah dan diwiri teh Iwati urang pringgandani incu kaula Gatot Kaca moal dilawan da kajen punggawa eusina mah eta eta ka guru mulang tarima kuajian ti guru keneh tuna lampahipun raja-raja bubar katawuran angin kresna anu nyaksian saha nu bisa ngelehkeun Trinata jeung Nur Cupu Galudra Nirwana ku kaula disemahna ge 7 kali kocapa wontening panengah Panawa Arjuna anu ngolah tapa brata hoyong aya katerangan saha anu maling jimat mustika jamustayang kalimusada sareng gagak rancang kumargi dewa ge teu uningan nanging ku dewa dipasihan pituduh anu maling jimat teh Trinata tapi dilawan ku Arjuna mah lain tadi nya kapaksa Arjuna emut gaduh garwa gedeng permoni di Setra Gandamaya sareng Patih Tejamaya nyunkeun pitulung ka gedeng permoni sareng ka Patih Tejamaya prapta kana gara Karang Kaludra bateng iwat Patih Kalutra Nirwana anu maling gagak rancang Trinata anu maling mustika jamus kitu katerangan ti para dewa Patih Tejamaya kaulun sok urang sewang-sewangan kaula dek marioskeun bohong si Trinata geus camplak ka salaki kaula tuh si Patih Kalutra Nirwana gerati gas beheungna banget saya kaula Kalutra Nirwana ieu nu camplak tibakna ieu kaula boga senjata maher ngaranna gagak rancang bisana unggul pahlawan Amarta ngabogaan jimat ieu waduh paingan ceuk wa Semar kudu mulitik percicing neangan bari teu lempang nyawe ieu ajang direbut ku Kalutra Nirwana paingan teu katara ku panon manusia nu maling jimat teh ieu jeung jimat imat teh bangsat ditigas piang ieu rajana Trinata awas ieu Nyai boga jimat maher bisana unggul Panawa ngabogaan jimat mustika jamustayang kalimusada awas ku Nyai bakal diungkulan ieu ku mustika jamus bisa hancur kumargi Trinata eusina Semar nalika masrakeun mustika jamus ka Prabu Darma Kusuma henteu sareng kantongna aya dina cangkeng Semalurah kuda pawana neme diabarkeun ku Permoni luncat kana kantongna anu dibuang wah gagak rancang perantos kapenak setan anu malingna ditigas baheungna pangesto ieu mustika jamus ge si gedeng Permoni anu malingna mangga urang sangakeun be ka para pangagung Amarta manawi urang ditampi deui nanging Arjuna anu ngintip kana perjuangan ingkang garwa yakin kasaksi anu maling teh sanes Trinata tapi garwana ku anjeun gedeng Permoni
anu maling gagak rancang sanes Galudra Nirwana yakin patih na gedeng permonite Jamaya Jadi Arjuna nuturkeun Trinata sareng Galudra Nirwana ka Karaton Amarta bade nyabda guru diiring ku Kresna adu bade nyemah 7 kali. Barang dugi ka karaton dibuka anggeanana ilang Trinata jangelek dados malurah kuda pawana. Ilang pati Galudra Nirwana jangelek dados Gatut Kaca. Ilang Nur Cupu dados Astra Jingga, ilang Nur Cipi dados Utawala. Agan pangesto parantos kenging deui ieu dimasen. Mangga aya nama kantun syukuran be. Yakin di dieu mah parantos pulih kajati pulang ka asal deui ka kacauan sareng pangacouna parantos ka tawis mangga kantun syukuran kempal para pangagung sadayana ucu tutug ieu carios. Mangga urang sasanti leureuh bari miki lampa urang nu bade dongkap kembang pintik sedeng anyar mekar sinem paransari.